Disebutkan alhamdulillah teki alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah eta berarti intinya sagala pujian kabeh disanggakeun ka Allah anu urang mah teu pernah boga jadi acan eta. Jelema para jamaah sadayana umatkeun bulan Rajab Allah nyaahan ka eta jelema bakal diampura dosana ku Allah. Dina bulan Rajab moal bisa ngabersihkeun hatena. Lamun teu bisa ngabersihkeun hatena, moal bisa ngabersihkeun ruhna dina bulan Ramadan. Mantahan jelema beres lebaran wah garelo deui. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rinal haqqa wa atu'atul ittiba'ah wa rinal batila batila wa rinal tinabah. Puji dan syukur yang panjatkeun ka Allah. Masihan ka urang sadayana nikmat iman serta Islam, nikmat sehat walafiat. Shallallahu alaihi wasallam yang terlibatkan tadi dengan alam masana di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan mudah-mudahan orang sadayana sehingga bisa mati kanjeng Rasulullah bin Rabbil Alamin. Kalian kaya sanes beda orang nuhunkeun ka Allah supados urang sadayana dipaparinan ku Allah janten jami nu setiap istiqomah dina ngalaksanakeun rufi ibadah, dimana para jamaah sadayana urang dina ngaos sholawat ka Kangjeng Rasul, urang mah seueur katempelan ku sagala rupa. Begitu urang ngaos sholawat teh urang mah sagala eta nempel dina sirah jeung hate. Begitu Maulaya sholli wa sallim daiman. Urang mah rasa ieu maulaya sholli teh maulaya sholli bari ningalikeun kopi ya. Gitu sinda kan. Ese tempelkeunana ku banget butuhna ku kosong hate sehingga eta nu hese. Jadi begitu orang mula orang macam manakib orang mau rasa naon penting mah disadaan gitu. Penting mah orang mah ngeunah sare ngedatahar loba duit usaha maju gitu dipikir ke eta. Yen aya dina hate teh ngan keukeu eta lain teu wae. Sehingga seakan-akan orang teu butuh kana tutulung ti Kangjeng Rasul gitu. Orang seakan-akan orang teh gini asa nu dibutuhkeun teh eta gitu. Eta matakan mulaya sorina terlepas gitu, terlepas. Ai maca salawat, ai pahala mah jeung pahala ai salawat nomboring sifatnya orang bari ngariung bari jeung husuk dat katingalina mah husuk. Ting perut ting molor gitu kan. Katingalina mah husuk gitu. Itu katingalina mah kan ku kitu da para jamaah sadayana tambah sepatnya katingalina kitu bari orang eureung ge maulaya salli wa sallim daiman abada. Ku kitu na geus menang pahala salawat. Etalah keistimewaan dina salawat para jamaah sadayana. Ngan hese urang lamun nempelkeun banget butuh. Jadi beda antara tibang babacaan hungkul jeung banget butuhna benten. Banget butuh seperti kan orang naon nyata dina orang ngecapkan alhamdulillah gitu. Orang lamun alhamdulillah teh dibang salah kata lisan jeung hate mah teu. Sia mah
begitu alhamdulillah teh sebatas. Padahal mah alhamdulillah teh kudu nampikeun sakabehna ka Allah urang mah. Disebutkeun alhamdulillah teh alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah eta berarti intinya sagala pujian kabeh disanggakeun ka Allah anu urang mah teu pernah boga jadi kacan eta. Gitu. Urang panteu kitu. Alhamdulillah aing sakiki alhamdulillah aing hebat aing sakiki bisa usaha eta masih kan aya rasa diri. Gitu. Alhamdulillah masih kaya rasa diri. Nah, urang lamun ningali riwayat dina alhamdulillah para jamaah sadayana Nabi Nuh dina ayat Al-Qur'an disebutkeun Nabi Nuh teh abdan syakura. Di abdan syakura teh hamba anu paling bersyukur ka Allah. Kurang sababna Nabi Nuh disebut abdan syakura. Padahal mah teu pira para jamaah sadayana. Lamun nguji teu pira mah teu pira. Ku sabab kumaha Nabi Nuh disebutkeun abdan syakura? Gusti Allah. Ku sabab setiap tos dahar teh ngucapkeun alhamdulillah. Itu maksud gitu. Setiap geus dahar alhamdulillah. Nanti alhamdulillah urang kos urang apa lain. Itu. Urang ge sarua alhamdulillah wae. Malahan jelema teh jelema maling oge maling teu kanyaon alhamdulillah teu kanyaon gitu. Gitu. Alhamdulillah urang teu kalecekan ku batur. Sore urang kalecekan batur gitu. Urang alhamdulillah dapat gitu ya. Urang alhamdulillah bangsat gitu. Di alhamdulillah bangsat urang. Di gitu beda kecapna gitu. Beda kecapna. Termasuk dina shalawat ge sami gitu pada jamaah sadaya. Sami. Jadi dina shalawat ge urang banget butuhna saha sih Kanjeng Rasul teh kedah nyaho heula. Saha sih Tuan Syekh Abdul Qadir teh kedah terang heula. Lamun teu terang mah biasa we geus urang kos kitu we. Jadi seakan-akan urang teu perlu jeung teu butuh. Kos sarua we urang sapertikeun urang ka Gusti Allah. Saha sih Gusti Allah teh? Lamun urang teh nyaho Gusti Allah saha? Moal banget butuhna ka Allah. Moal. Ya. Urang lamun nyaho eta Ustaz Gani teh RW. Begitu kae mah urang Ustaz Gani moal diantar. Terus sababna sok urang butuh tanda tangan manehanna. Gitu. Jadi ku sabab nyaho untuk nyawa, sah eta jelema tuh acan tuh, itu teh, ayat nyawa mak gitu orang biasa, saya tak tanya, begitu orang nyawa, si anu teh cenah pimpinan perusahaan, si anu teh jelema hebat, ngubaran ge hebat, mana mah cager wae, urang dirinya, aduh, lain ngomong kata tadi atau lu nyawa urang ngenta tah, gitu, jadi kita tah, jadi ku sabab nyawa sehingga orang butuh, gitu, orang butuh. Loba seetik kilamahan maca salawat ngan seakan terbutuh gitu terbutuh ya maca salawat terbutuh maca tawasul maca manakib maca ngan asa terbutuh saha sih nu kurang teh anu keur diriwayatkeun teh gitu sok teh nyaho eta ti dieu para jamaah sadayana urang insyaallah dina wengi ayeuna khusus kangge pembahasan dina urang nyambut karena bulan Rajab insyaallah tetapi tanggal hiji bertepatan insyaallah dina dinten Sabtunya tepat para jamaah sadayana insyaallah dina tanggal hijina berarti dina dinten Sabtu Rajab ya Rajab Sabtu Minggu Senin urang masjid sapi deui gitu berarti dua pertemuan dina ayeuna gitu dua pertemuan di gitu di 2 minggu di berarti orangnya insyaallah pada tanggal hiji insyaallah kurang pada surang siap-siap pada surang perang aya naon sih dina bulan Rajab teh jeung kudu kumaha jeung naon anu kudu kurang lakukeun ieu penting bagi jamaah sadayana dina bulan Rajab teh para jamaah sadayana aya bulan Rajab teh nyata Sahrullah. Inna Rajab syahrullah sanyanyana bulan Rajab teh nyata bulan Allah. Wa Sa'bana syahri jeung bulan Sa'ban teh bulan kaula cek Kangjeng Rasul wa Ramadana syahri ummati. Jeung bulan Ramadan mah bulan umat kaula. Sehingga dina ieu bulan para jamaah sadayana
jalmi dina ieu bulan Rajab teh ieu kila inna fi Rajab salasati ahrufin. Dina Rajab teh para jamaah sadayana kamari kurang geus dibahas bahwa dina Rajab teh aya 3 huruf. Hiji ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ra'na dina lafaz Rajab teh nyata rahmatullah, rahmat Allah. Sehingga jelema anu ngagungkeun ka bulan Rajab maka sarwa ejeun meunang rahmat Allah. Di jelema lamun urang ngagungkeun bulan Rajab berarti urang teh sarwa jeung boga rahmat Allah. Rahmat Allah teh nyata pikanyaahna pikasayangna Allah kanu jadi hambana. Urang para jamaah sadayana jelema lamun meunang rahmat Allah bakal senang kahirupanana, bakal ngeunah kajeun teh kasebutna eta ku jalma teh eta jelema teh nu meunang rahmat Allah teh kitu teu gaduh atanapi sengsara tetap bakal aya kasenangan jeung katentreman dina dirina ku sabab meunang rahmat Allah. Kurang lamun dicontohkeun kieu para jamaah sadayana, urang boga pamajikan terus urang dahar, begitu dahar nama teu pira tibang ejeun goreng tarasi terus goreng japu para jamaah sadayana lalap jeung sambal gitu. Kajenting katinggalin aku urang serba kitu oge. Begitu urang dek dahar saya aya daharna lamun saumpama teh mah geus besing mewah teh eta mah geus goreng tarasi hungkul dahar teh. Begitu dahar dek dahar urang jeung pamajikan ngan pamajikanna aya rasa sayang ka urang, tidinya lembut ka urang, ngeunah ka urang. Pamajikan tidinya rahmat ka urang, cinta ka urang, sayang ka urang, sehingga dina daharna pinuh ku kalimatan kajenting saya aya. Cek batura balangsa kasebutna susah tapi aya kasenangan pidinya. Ku sabab naon? Ku sabab eta pamajikan urang seuri ka urang, nyenangkeun ka urang. Sabalikna jelema lamun teu meunang rahmat Allah, urang dahar daging ayam aya, daging sapi aya, sop aya, naon anu eueuh di meja hidangan aya kabeh komplit. Begitu urang dek dahar pamajikan urang maju asa yang naliput para jamaah sadaya teu ngeunah dahar lagi. Dahar jeung log hayam di dinya jeung daging sapi jeung sopna teu ngeunah rasana ku pamajikan urang manun. Eta pamajikan manyun para jamaah sadaya bari teu geunaheun hate. Jika teh hampir moal jadi dahar lagi. Nu ku urang dianggap nikmat eta kadaharan tapi ku sabab rahmat tidinya teu ngeunah. Teu bisa ku urang dibandingkeun kitu mah. Allah mah komo para jamaah sadayana. Lamun jelema beunang rahmat Allah, tong boroning katingali kurang senangna bagjana, tapi ku urang katingali ripuna tetep bakal aya kalimatan jeung katentreman-tentreman ku sabab aya rahmat Allah eta. Lain kira rahmat Allah mah, kira masyaallah rahmat Allah. Wajayamu yadullu ala jarumul aqd waba'u termasuk jimna ala jurm nyata jurmal aqd teh nyata dosa hamba sehingga jelema para jamaah sadayana ngagungkeun bulan Rajab Allah nyaahan ka eta jelema bakal diampura dosana ku Allah. Dina hati eta. Wa ba'u jembakna yadullu ala birrillah jembakna eta sarwa eujeun birrillah nya eta naon nyata ngajadikeun hiji masyaallah pikanyaana
dikaulasna Allah gitu. Insyaallah eta teh ngajadikeun keistimewaan ka urang. Misalkan ku sabab naon cenah jelema menang rahmat Allah, ku sabab naon teh jelema dihampura dosana ku Allah, ku naon sababna jelema menang birillah, ku sabab dihormati syahri Rajab, ku sabab ngahormat bulan Rajab. Dihormat. Ai urang lamun hormat ka bendera mah urang ku hormat ngangkatkeun leungeun. Ai ngahormat kana Rajab mah para jamaah sadayana ai rupi-rupi. Rupi-rupi kada lamun urang dina Rajab mah benten-benten. Nah, ieu dina bulan Rajab teh wakilan summiya al-asam wal anal karamal katibin yaktubul hasanat wasayyiat fi syairi syuhur wa fi hadhi syahri yaktubul hasanat wala yaktubul sayyiat. Bulan Rajab teh disebutna bulan tuli. Di annal kiramal katibin sanyanyana malaikat kiramal katibin yaktubuna hasanat wa sayiat sok nuliskeun kana kaadian jeung kagorengan dina setiap bulan tapi wa fi hadhi syahri ngan dina bulan Rajab mah yaktubuna hasanat bakal dituliskeun eta ku malaikat kiramal katibin hasanatin kahadian wala yaktubuna sayiat jeung teu dituliskeun kagorenganana. Katakan orang kudu bagja orang masyaallah urang memencara urang dina bulan Rajab teh kade urang memencara Rajab teh sing hati-hati ku urang hek lakonan mulai tina istighfarna mulai tina syahadatna mulai urang kade jauhan tina kamaksiatan-kamaksiatanana kade dina bulan Rajab sabab dina kitab Lataiful Ma'arif. Jadi kitab Lataiful Ma'arif ieu karangan Tila Hafid Ibnu Rajab Al-Hambali. Syahrul Rajab miftahu asyhurul khair wa barakah. Jadi bulan Rajab teh eta pembuka dina bulan kahadian. Segala kahadian dibuka dina bulan Rajab. Kahadian naon anu teu dibuka di bulan Rajab. Sehingga Rajaba bisa ibu. Rajab teh 70 lipat dina kahadian. Wa Sya'ban bisa ibiah 700. Wa Ramadan autu. Sarep matakan dina Rajab mah pembuka mulai. Muka kahadian mulai Rajab. Dibuka Rajab, Sya'ban ngagedean, Ramadan ngagedean. Terus dibuka mulai tina Rajab. Matakan disebutna miftahu asyhurul khair wal barakah. Kahadian teh dibuka di bulan Rajab. Dibuka. Dugikeun ka kieu para jamaah sadayana. Jelema man ahya awwalul lailah bir Rajab lam yamut qalbuhu ijabatatil qulub wa subbal khair min fawqarasihi. Sajelema nu ngahidupkeun dina awal pentingan bulan Rajab lam yamut qalbuhu henteu pae hatena henteu pae ijabatatil qulub di mana-mana batur mah palaeh batur mah rees urang mah hayo we zikir ka Allah dina eta pentingan awal Rajab. Lamun orang dina pentingan awal Rajab teu maot hatena teu hees kitu sehingga kurang dipakai sholat sunat dipakai kurang zikir dina eta penting maka wasubhanallahil khair min fawqarasihi sehingga eta ku Allah dikocorkeun eta kahadianana min fawqarasihi di dia para jamaah sadana sehingga ia ngajadikeun hiji jelema meunangna dikocorkeun ku Allah eta kahadian tina sirahna. Itu daun sirahna masyaallah. Kocorkeun langsung. Wa kharaja min dzunubihi
jeung dikeluarkeun dosana dikeluarkeun kumaha teu loba kahadian dina Rajab malemanana ieu can puasana karek malemanana urang malemanana ngahirupkeun rupa-rupa ngahirupkeun dek maca istighfar mangga dek maca shalawat mangga dek maca subhanallah mangga naon wae kegiatan-kegiatan anu memang eta kahadian maka tidinya sarua eujeun ngahirupkeun kana eta penting dina maleman eta Rajab maka tidinya lah ku Allah bakal dipocorkeun kahadian masyaallah jeung bakal dihampura dosana Kayaumin waladutahumu keluar dosana seperti eta keluar manehana tina jero beuteung indungna masyaallah nyaahnya orang memencara orang tina saenggeus Rajab masih kena maksiatnya dek naon fungsina Rajab atuh itu dimanfaatkeun nya dek naon fungsina Rajab dek naon urang diaprokeun ke Allah jeung Rajab daya artian kusebaratkeun urang aprok jeung bos dek naon gunana bos lamun teu mere duit datang ke mau urang bos urang nyaho bos aya bos datang bos kunaon teu nyata duit naon manana bos gitu da gunana da sebutna bos teh bener-bener loba duitnya aya 30 juta mah lain bos begitu datang ke mau urang Aisyah datang bos, beri duit tuh, nyata duit tuh, si mah belaku, pang belum ngajelema, lamun bos datang kaimat tuh nyata duit, belaku di jelema teh, ya datang Rajab, tuh dipentak kurang, tuh dicopot kurang, eta kahadianana rugi sarua jeung kitu, nek naon, tuh jelema tuh pang goblok-goblok lagi teh. Lamun itu bisa nyopot dina bulan Rajab sadaya gitu untuk bisa memanfaatkan Rajab Masya Allah. Nah ti dieu para jamaah sadayana ternyata geuning dina Rajab teh begitu jelema kaayaan eta jelema ngahirupkeun dina awal pentingan Rajab maka bakal dikeluarkeun tina dosana sepertikeun eta manehanana kaluar tina jero beuteung indungna wa yasfa'u lisab'ina alfan min ahlil khotoya qadistawjabun nar jeung eta jelema bisa nyafaatan di sab'ina alfan 70.000 min ahlil khotoya tina ahli kagorengan jeung eta ahli kagorengan teh wajib asup kana neraka. Matengana sifat orang lamun boga anak puasa Rajab bisa nyafaatan ka urang. Bisa jelema anak bisa ngahirupkeun dina bulan Rajab, ngahirupkeun dina pentinganana bisa nyelametkeun urang para jamaah sadaya. Kitu teh. Nah, ieu para jamaah sadayana ieu teh nyata ngajadikeun hiji miftahul khair dina bulan Rajab teh mukana eta bulan tina kahadian wal barokatuh jeung barokah Rajab teh barokah tadi matakan Rajab entong nyieun kamaksiatan pemukariaan bulan Rajab pakai dangdutan gagal we gitu. Sing hati-hati kaden tong cenah kitu bulan Rajab bepan beunnya dilipat gandakeun kahadian eta ari kasalahna kumaha gitu dosana kumaha gitu kan dilipat gandakeun deh gitu bahaya oge kade entakan sing hati-hati lamun dina tempat-tempat kitu mah tempat-tempat anu memang urang dina khusus aya keutamaan anu memang diistimewakeun ku Allah dimuliakeun ku Allah urang manfaatkeun tah manfaatkan. Nah, ti dia begitu dina bulan Rajab qala Abu Bakar Al-Warraq Al-Bulhi cek Abu Bakar Al-Warraq ma Al-Bulhi Syahrul Rajab Syahrul Dzul bulan Rajab teh bulan Rajab teh eta bulan nanem mulai urang melak
Bulan Rajab teh bulan melak. Cek saya tak, cek Abu Bakar Arwaro Al-Balki. Melak orang dirinya mulai. Melak naon atuh urang? Melak kahadean. Melak. Disebutkan dina bulan Rajab, ya bulan melak. Wa Sya'ban. Dina bulan Sya'ban mah eta bulan nyiram. Geus dipelak kudu disiram. Di pelakung kudu disiram apa ya? Itu ke urang nyawahnya. Kudu nyawah urang hayang belakang. Kalau do gitu Masya Allah Pai. Jadi kedah continue terus. Beres kurang beres melakan langsung siram dina bulan Sa'ban. Begitu dina bulan Sa'ban kurang disiram, wa syahrul Ramadan, dina bulan Ramadan mah eta tempat panen. Dipanen Ramadan. Mentakan sebatna dina bulan Ramadan mah jelema beres bulan Ramadan bebas kabeh. Lamun urang lamun geus panen bebas. Hutang bebas, naon bebas ngeudah we gitu. Panen. Jadi cek saya tak cek Abu Bakar Awar gitu. Jadi teu keur ngaistilahkeun bahwa dina bulan urang dina bulan Rajab teh siap tanam. Urang tanam tah kahadean. Begitu beres tanam, jaga kurang tanaman urang. Kunaon? Termasuk nyata siram urang dina bulan Sa'ban disiram Sa'ban itu. Ramadan karek tinggal ngalaan. Matakan sebatak ieu. Dina bulan Rajab, Rajabat tathuru badan. Rajab mah ngabersihkeun badan. Kurang bersihkeun badan urang. Dina naon? Dina dosa. Ndek dosa ngeta. Ndek dosa hate, ndek dosa parji, ndek dosa suku, ndek dosa leungeun, bersihkeun dirinya. Begitu bisa ngabersihkeun badan, berangkat kurang ke bulan Sa'ban. Begitu bulan Sa'ban, tatkul di dieu qalbi, mulai dirinya ngabersihkeun hati. Tadi mah jasad, ayeuna geus lumpat kana hati. Hati, jasad diberesan, urang bulan Sa'ban hati dibersihan. Begitu hati dibersihan, wa Ramadana tathurur ruh nyucikeun kana ruhna. Ngan lamun jelema teu bisa ngabersihkeun eta jasadna, eta badanna dina bulan Rajab, maka moal bisa ngabersihkeun hatena di bulan Sa'ban. Lamun teu bisa ngabersihkeun hatena di bulan Sa'ban, maka moal bisa ngabersihkeun ruhna di bulan Ramadan sia-sia. Kita tahap awal orang geus mulai di Rajab teh ieu geuning eusina teh mulai naik tangga urang. Mulai naik tangga. Mulai di Rajab mulai naik. Tinggal Rajab dah heula. Lamun Rajab dah teu bener, Sa'ban Ramadan moal bener. Lamun jelema teu bisa nyucikeun badanna dina bulan Rajab, moal bisa ngabersihkeun hatena. Lamun teu bisa ngabersihkeun hatena, moal bisa ngabersihkeun ruhna dina bulan Ramadan. Mantahan jelema beres lebaran, wah garelo deui. Ya. Iya. Jelema teh di akhir zaman mah tara ngaji Quran, atanapi jelema teh kasibukan ibadah teh lobana di bulan Ramadan. Sanes Ramadan mah jarang kasibuk ibadah teh. Gitu. Jadi ngejar teh ngejar Ramadan hukum. Itikaf ngejarna Ramadan. Ngaji Quran ngejarna Ramadan. Urang lamun ningali Imam Syafi'i para jamaah sadayana hatam Qur'ana sampai sapeting sakuran. Lamun Ramadan mah sampai sapeting teh 2 hatam. Imam Syafi'i 2 hatam. Berang sahataman, penting sahataman. Lamun bulan-bulan biasa mah sampai sapetingna sahataman. Lamun bulan Ramadan mah berang sahataman,
Penting sahataman aya urang berang jeung penting Ramadan ge tah tamatan. Teu bisa baca Qur'anna, Iqra. Teu bisa baca Iqra, lobakeun kulhu. Gila kalian jadi tahlil kan gitu. Samangan kulhu wae heula aing diajar tahlil. Gitu. Kalau masyaallah. Gitu tah. Masyaallah. Eta kieu tah Imam Syafi'i para jamaah sadaya. Imam Syafi'i masyaallah urang ningali riwayatna Imam Syafi'i para jamaah sadaya kira Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teh bari nulis kitab, bari ngarang kitab teh bari jeung penyakit anu luar biasa parah. Parah. Anu geus pibahayaeun. Urang mah tongborani nulis kitab kekayaan gitu. Keur nyeri huntu berurang ningali kitab. Ku sehat ge embung para jamaah sadaya. Teu hayang ningali Quran embung keur sehat sakit teh. Kamu keur gering mah. Imam Syafi'i mah keur gering parah. Bahaya lain kira kalau cek urang bahan pipaeheun gitu sebutkeun bahaya teh. Terus para jamaah sadaya nulis kitab. Ya. Urang nyebutna urang teh bermadzhabkan Imam Syafi'i gitu. Gitu tah. Jadi urang teh sabaremah di lembur urang kita loba teu kuat ku arus. Loba teu kuat ku arus. Sabab kieu makin hareup arus makin kencang ti piluaran gitu. Beda jeung kapungkur baheula mah alami. Jadi alami mah henteu kakenaan. Tapi ayeuna mah sarua jeung pamecerat mah sarua jeung kaanginan di kota paham teh gitu. Kaanginan. Kaanginannya masyaallah. Sedeket urang can siap, loba can siap. Nah, sehingga orang ternyaho mana nu penting gitu. Iya para jamaah sarena eta tina pentingan awal. Naon eta dina awal pentingan Rajab. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna Rajab asyarullah. Di dia para jamaah sadayana waman soma minhu yauman sajelema anu puasa sapoe minhu yauman imanan eta jelema teh puasa sapoe dina bulan Rajab imanan bari jeung iman ka Allah wahtisaban jeung inas kana Allah ustujiba alaih ridwanullah akbar. Jelema puasa sapoe dina bulan Rajab eta jelema lamun puasa dina tanggal 1 bulan Rajab bari jeung iman ka Allah bari jeung ikhlas ka Allah ustujiba alaih maka pasti dipastikeun eta jelema teh ridwanullahil akbar menang karidwan di Allah. Gagahnya. Nah Allah tiridoeun ka urang can tentu. Urang sedekah wae Allah ridhoeun teu? Can tentu Allah ridhoeun kana sedekah urang. Can tentu. Oh, wing boga mobil. Can tentu Allah ridhoeun kana mobil urang. Oh, wing boga pakaian halus. Can tentu Allah ridhoeun kana pakaian urang. Oh, wing teh pengusaha. Can tentu Allah ridhoeun kana usaha urang. Kalau bahkan depan usaha mengawatulnya. Masyaallah. Oh, ini sedekah. Can tentu Allah ridhoeun teuing-teuing dina hatena hayang katingali ku batur. Sok. Naon anu bisa ngundang karidhoan Allah tinggal ibadah urang di kain. Da euy dikasihna urang hese tara daek ya. Masyaallah. Matakan lamun hiji kahadean turun karidhoan Allah ridhoeun lain kira eta masya Allah bisa nyalamatkeun eta kitu. Urang sedekah bro-broan tapi ternyata henteu sesuai jeung aturan Allah, teu niat kana Allah, teu ikhlas kana Allah, maka teu aya karidhoan ka Allah. Allah teu ridhoeun. Tapi sebaliknya para jamaah saudara kurang aya batu di jalan begitu aya batu di jalan kurang aya digeserkeun tibang batu atuh
Urang boro-boro dek ngaharkeun kuliah ti Bang Batu atuh digeserkeun. Allah ridon. Eta nyelametkeun urang kanu kitu. Gagahnya masyaallah. Ieu mah keur ngukur urang, oh ustaz ge sarua ngaji. Oh abdi ahli ngaji gitu Allah ridon ka ahli ngaji. Can tentu. Bawa ngaji hayang duit. Can tentu. Jadi jaminan para jamaah. Itu. Oh ini tempat ibadah wae orang gitu. Can tentu Allah itu. Loba. Oh wingi pan haji. Can tentu Allah ridhoan kana hajina. Bara urang anu haji nu diterima ku Allah. Ya, diterima setek ku masyarakat da kasebutan geus mangkat ka Mekah haji. Disebut ku masyarakat haji tapi can tentu ku Allah ridhoan can tentu. Da aya haji nu teu diterima. Jadi sah gitu. Da loba nu teu diterima haji teh. Itu. Loba. Komo sabangsana uing itu kan boga abdi teh keur boga sawah. Nah Allah ridho kitu kana sawah abdi can tentu buang teuing gagalangan batu di sepogan nya Pak Robi. Gitu. Can tentu. Can kabeh para jamaah can tentu. Masyaallah. Hese. Hayang medang level ridho Allah teh hese. Level apa? Da urang ge zikir ya zikir selawat jeung sajadina para jamaah saleh ngaoskeun zikir. Nah Allah ridho saja tentu. Ya tentu Allah ridho. Karek proses eta banget tetep kena aya syarat-syarat. Syarat-syarat kurang-kurang lakonan. Urang kos wudu atanapi urang salat ngaranna sebutna salat. Nah Allah ridho can tentu. Maka Allah ridho karena sholat can tentu dipikari itu atas sholat tak. Mana buktina? Atuh gampang buktina mah sesuai teu rukun-rukunna, diaos teu rukun-rukunna. Dijalankeun teu. Itu. Entong maka heula kasebutkeun aing pasti diterima sholat aing can tentu. Berarti nu diterima berarti Allah ridho berarti. Nah, ridho masyaallah Gusti dagu. Urang boga duit urang di imah. Nah Allah ridho kitu kana duit urang can tentu. Ting eta duit teh pake naon? Ting pake naon? Can tentu para jamaah sadaya. Oh, wing ge boga imah. Nah Allah ridho ka imah wing can tentu. Ting eta imah teh dieun perkumpulan Bang Emo. Nya. Ting eta imah teh dipake urang ngomongkeun batur. Da jarang imah urang pake ngaji. Di mana imah pake ngaji? Mantakan lalaki naubiru buyutakum. Imah teh engke jadi saksi urang lamun salat sunat di imah. Salat sunat. Gitu. Awal lalaki. Salat ar-rajul min buyutihi. Salat lalaki, salat sunatna di imah. Itu sebenarnya salat sunat di imah, paruke dimakan wae. Matakan sok ingetnya kajengan sok inget aya keur gaos sada Jawa sadayana. Da datang teh sok lambi kitu datang teh heueuy nya. Narungguan ai sioreng teh beureun ai kiai mah geus jalan hukum di imah salat sunat terus urang ngadoa beres ngadoa karek torojol ka masjid teh gitu. Begitu torojol ka masjid teh langsung oh matre cek urang ieu kiai teh salat sunat. Padahal mah sangkaan urang nu goreng aing geus dasar oh berarti asa ge di imah. Ngan urang lamun salat sunat di imah geus urang ka bagian ujung. Gitu. Maka bagian di masjid urang tapi pake orangnya. Masyaallah. Cilak-cilak teh geus aro we urang salat sunat di imah gitu. Eta kitu tah. Can tentu Allah ridho ka imah urangnya. Imana kadang-kadang dipake main gaple gitu ya, pakai main remi. Dipake segala endah, matakan lamun aya anu ngomongkeun batur imah urang usir. Iya ti imah urang eta mah. Kumaha Allah tiridon. Aya gambar awewean geuning di imah. Kade beusi teu daekeun malaikat rahmat ka imah urang. Piceun gambar almenak nu aya awean teh ka muka-mukanya. Piceunan mending gambar aki-aki tah terapkeun di WC.
atau sieun-sieun gitu ya masalah. Gitu aja masalah. Kumaha foto ulama gitu. Itu aja masalah. Ulah sepertikan patung gitu. Larangan-larangan ada malaikat rahmat. Singkat ya. Kurang sing hati-hati gitu. Kurang masuk aja nyampilik tina rempel. Wah, awe kabeh ieu nya. Oh, kalau bang beli cincin sok aya hadiah di toko emas segalain hayat. Ijen ada pikiran kan. Malaikat matakan pantas urangan bingung we mata baring jeung mata atunya pantas atau malaikat rahmat teh mun asup. Hubungan asup malaikat rahmat teh geuning ka imah teh. Bersihkeun geura imahna. Itu ya mau bersihkeun teh ka tukang anu morohan tuh we kitu nya. Morohan tuh. Masya Allah. Itu zin agung ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim. Tak kita ilmu mak urang teh ternyata geuning can tentu menang ridho Allah. Nah, kudu sesuai tah lamun hayang menang ridho Allah teh geuning usahana nu bener, usahana kan mun aya syarat muamalah gitu. Dina Jakarta nu bener, Jakarta dina sedekahna nu bener, sedekahna kan aya syarat bil mani wal aja. Karya Anas kan gitu, aya ukuran-ukuranana kan. Dan janten teu urang jemaah sadaya. Nah, jelema nu puasa sapoe dina eta bulan Rajab istujiba alif ridwanullah akbar, maka pasti bisa dipastikan eta jelema teh menang ridho ti Allah. Namun jelema geus menang ridho ti Allah, atuh geus menang ridho ti Allah mandek naon jeung hayang naon para jamaah sadaya. Masyaallah. Hayang naon nu geus Allah ridho. Wa man zama yawmain la yasibu wasibuna min ahli samai wal ard malahu indallah indal karamah. Sajelema nu puasa 2 poe dina bulan Rajab la yasibu wasibuna teu bisa aya nu nyipatan kajenting eta awasibuna min ahli sama anu nyipatana kajenting penghuni langit kajenting penghuni bumi. Malahu indallah tetap perkara eta nu tetep indallah dina karomah. Jelema nu puasa dina tanggal 2 atarapi 2 poe dina bulan Rajab, maka eta jelema teh menang karomah ti Allah, menang kemuliaan ti Allah anu teu bisa penghuni langit jeung penghuni bumi eta nyipatan kana kamuliaanna. Masya Allah. Gagahnya bahkan orang lamun ingat para jamaah sadayana orang ieu punten-punten para jamaah sadayana kusabab punten ieu kunaon ngajina kitab Durrah kusabab beusi urang kabawakeun ku media sosial, beusi urang kabawakeun ku internet sabab ieu teh seueur dibidahkeun, seueur didolalahkeun. Termasuk mana? Termasuk wa fi Rajab bi sab'ina wa fi Sya'ban bi sab'imi'ah wa fi Ramadan bi alfin. Ajelema nu daun nyata nan dina Rajab teh nyata nan sumu yauman puasa sapoe kidinya kafarah salah sasana termasuk nyata jelema anu eta puasa sapoe dina bulan Rajab ngiparatan 3 tahun terjadi ngiparatan 3 tahun nuka 2 poena 2 tahun nuka 3 poena 1 tahun anu kaopat kalima kagenep terus eta mah sabulan teh eta teh di dalam waktu. Padahal urang ngaji jelas ngajina dia sengaja memang sebab ieu seueur bahaya ieu besingna orang kayak ngeluh kata mah cenah dolalah teu meunang eta mah teu aya ti dituna itu mah hadis ki hadis taon eta mah sing kitu kan aya di doa jeung saja mana teh kata mah takaran hadis ngaran ngan lamun cara geus dipalsukeun eta mah hadis palsu bahaya teh jeung kajenting tahfidz Quran
masukkan kana hadis, aya hadis cerita palsu, masukkan kana ulama ieu masyaallah eta jelema moal aya kamuliaan seperti kamu. Hati-hati. Ya orang rek digelincirkeun katanya. Itu memang lamun ningali kana doib bila dulu hakikat gitu ukuran anak ukuran hadis mah bisa doib mangga gitu eta mangga teh teuing gitu kan ieu seueur dipalsukeun hadis-hadis ieu dipalsukeun ieu dagang dipalsukeun gitu insyaallah. Nah wa man shoma salasati ayyam ufiya min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wal junun wal jujam wal baras wa min fitnatid dajjal. Saya jelema nu puasa 3 poe dina ta bulan Rajab ufiya min kulli bala'i dunya eta jelema teh bakal disalametkeun tina saban-saban balai dunia wa azabil akhirah jeung siksa akhirat. Hidup poe tina saban-saban balai dunia eta jelema bakal disalametkeun. Urang balai teh lain kira ayeuna teh masyaallah. Balai geus di mana-mana urang coba ayeuna longsor geus di mana-mana, banjir hantam-hantaman, hujan terus-terusan para jemaah sadayana. Kurang sababna jelema lain malah sadar dirina, malah seueur kakufuran. Dari mana jelema begitu jelema menang musibah istighfar ka Allah hese? Mana? Malah mah kalah nyala-nyala we. Itu salah-salahkeun. Kali salah-salahkeun. Jadi gitu tah. Jika ayana kitu. Begitu meunang balahi, longsor jeung sajabana termasuk banjir di mana-mana eta teh kan beureun aya sebab naon sebabna aya sebab cek johir mah tutur ke johir naon sebab lamun urang ningali kana keimanan sebab cek ulama mah sebab dina hadis mah eta kusabab lobana kamaksiatan naon eueuh kamaksiatan di urang aya kabeh. Dia teka rasa tuh, nya, jablay lo balik itu, nggak semenjak nak balik longsor banyak, itu nggak semenjak nak, aina sistem nggak sloba kaya riba, jelema anak geus teu ngawaro ka kolot, nya, ngaji bisa rembuk. Ngadeketan kiai geus embung. Itu geus embungan. Coba bara urang lamun aya jelema di masjid aya pengajian bara urang nu ngajina. Bara urang nu ngajina. Sedengkeun eta nyaritakeun fardu ain. Di lembur eta aya pengajian nyaritakeun fardu ain teu ngaji dosa. Hukum fardu ain nyaritakeun rukun, masya Allah, dosa. Nah, jelema geus ngajauh tah di tempat ngaji geus ngajauh, lobana geus judi online segala eta geus araya kabeh. Atunya pantes atuh geus tinggal ngalipetkeun da bukina geus Allah, ngagerakeun Allah. Cek Allah mah gampang. Kajen teh cek urang mustahil ya. Ieu teh dataran tinggi, banjir tetep. Banjir. Lain kira para jamaah sadayana ulah disangka ngeudah urang ge nya. Hariwang urang ge ningali kieu gitu. Jelema da geus lobaan keneh di mana ayeuna model dina kaayaan kahadean da sia mah kamaksiatan para jamaah sadayana. Maksiatan. Nah, bakal dicegah ku Allah, disalametkeun ku Allah tina saban-saban balahi dunya wa azabil akhirah jeung siksa akhirat. Bakal dicegah tah disalametkeun tina siksa akhirat, masyaallah. Wal junun jeung jelema nu puasa 3 poe dina bulan Rajab upi wal junun
bakal disalametkeun tina gelo. Nah tina gelo teh rupa ieu ge setengah aya setengah gelo. Iya setengah gelo. Ieu ayeuna keur teu gelo ieu tak engke mah balik ka imah gelo deui. Gitu. Beneran keur ngaji mah berarti keur teu gelo. Tapi begitu lumat lalajo gelo deui gitu aja sarena. Masya Allah, kesulaya tidak gelo ya, Masya Allah. Cek urang anu gelo teh teu normal we nya. Justru teu normal jelas, urang anu normal kok jiga nu gelo. Gitu. Jiga nu gelo Masya Allah, wal junun dicegah tah. Dina gelo. Wal jujam jeung kesrek, wal baros jeung corok, urang baros corok. Wa min fitnatid dajjal jeung bakal diselametkeun ku Allah tina fitnah dajjal. Masyaallah iseur fitnah nu bahaya kada fitnah dajjal teh bahaya. Masyaallah urang sing hati-hati lamun urang ningali kana kaayaanana loba geuninganan fitnah-fitnah anu dihantemkeun ka umat Islam, loba fitnah-fitnah anu dihantemkeun ka para ulama anu lurus termasuk ulama-ulama anu waro ternyata dihantam di fitnah jeung sajabana seueur ayeuna teh seueur raja masa eta seurna eta dina puasa 3 poe wa man shoma sab'at ayyam sajelema nu puasa 7 poe gulikot anu sab'at abwab jahannam. Begitu jelema puasa 7 poe maka ku Allah bakal ditutupkan 7 panto neraka. Ditutup. Dia bakal tutup. Jadi begitu jelema digusur, hai siapa ke neraka ya? Begitu jeung malaikat dibawa tak ke neraka, begitu neraka cek malaikat gini nutup pantona, dibawa di ka panto kadua, nutup keneh, panto katilu nutup keneh, nepikeun ka 7 nutup. Ieu jelema kumaha caritana ya? Ternyata jelema teh puasa 7 poe. 7 poe. Insyaallah tutupan tah panto neraka teh buruk. Kira tutupan. Insyaallah Gusti tah tutupan ya neraka teh. Wa man shoma samaniyati ayyam Putiat lau samaniyatu abwabil jannah. Sajelema nu puasa 8 poe maka bakal ku Allah dibukakeun 8 panto surga. Berarti 7 puasa entong 7 doang. Begitu 7 doang urang terasup ka neraka ka mana lompatna gitu. Sedangkan di kapanto surga kan isukan ahli surga dikasurgakeun nutup keneh wae. Bahaya ya. Jadi bahaya urang kudu komplit ya nya. Puasana jadi 7 8 urang masyaallah. Eta tah masyaallah rahmatna Allah eta diberekeun ka jelema neukkeun bulan Rajab. Wa man shoma asyarat ayyam. Sajelema nu puasa 10 poe dina eta bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'a illa atahu iya. Lamun jelema nu puasa 10 poe dina eta bulan Rajab lam yas'al naon anu dipentakna maka ku Allah naon perkara naon wae nu dipenta illa atahu iya maka bakal dicumpunan ku Allah naon wae perkarana. masyaallah urang hayang duit minta dirinya, urang hayang motor minta dirinya kitu nya basa 10 poe jelema siap-siap urang aing pokona mah ieu puasa ke 10 poe dek ngentah ka Allah ku sablam yas'al cenah kitu naon wae dipenta minallahi syai'a minta ka Allah naon wae perkara naon wae terserah eta mah ngentana gitu. Kamu mangkosi mah ieu kudu ieu 10 poe mangkosi ngentana anu geulis awewena. Jadi Allah majawiji jaujatan jamilah wal gina gini ya. Teman-teman aku geulis hukum mararat ulah nyiksa. Jadi kudu komplit aya ke dina kitabna aya khusus bikin jelema hayang meunang kewajiban saleh aya memang ge. Gitu kan mau diberekeun ka mangkosi mah pesawatnya tipeuna pan kieu. Jadi tipeuna tipeurang jeung tipeuna. Itu benar.
Ada jelas nama 10 poe mah pasti tang eta Gusti ieu teh hirup teh geus sorangan geus karatan gitu. Geus sorangan wae hirup teh Gusti gitu masyaallah. Ya kumaha Gusti ieu mah abdi mah itu Bang Qur'an mah gampang Gusti ngan dia mikirkeun anu leutik. Gitu nya masyaallah. Lam yas'a minallahi say'a hek eta mah para jamaah sarena maka illa a'tahu iyah terkecuali eta jalma bakal dikabul ku Allah. Masyaallah. Wa man zaman 11 yaman sajelema nu puasa 15 poe bakal nya jelema lamun geus lupa takarinya puasa mun geus puasa antem tanggal hiji nepi ka tanggal 15 masyaallah. Wa man sama 15 yaman ghafarallahu ta'ala dzunubahu ma taqaddama ma badalahu bi sayyiati hasanati wa man zadallahu ajrahu. Sajelema nu puasa 15 poe maka ku Allah bakal dihampura dosana ma taqaddama mutihna wa badalahu jeung bakal diganti bi sayyiati hasanat kagorengan bakal diganti ku Allah ku kaalusan masyaallah. Urang teh loba ngalakukeun goreng begitu puasa 15 poe diganti kagorengan teh jadi kahadian kabeh nikmatnya. Duh dasarna hayang pahala dengan puasana itu mah. Sige itu puasa apa entong itu. Guys, ayeuna mah tanggal hiji puasa kajenting HSW ti isu lebih ka juhur. Itu juhur atau hudang tong dianggap upay kan. Guys juhur HS itu lebih ke asar. Gitu asar mah besing tong HS lagi asar mah mangkat atau deka jonggol balik deh balik maghrib gitu. Saking ku hoream-hoream teh mah gitu. Masyaallah Gusti da kita-kitanya urang teh masyaallah geringanan kitu tah dina bulan Rajab teh eta tah matakan urang sing hati-hati. Nah bulan Rajab mah istimewanya. Nah, ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lailatul mi'raj naharun ma'u ahla minal asali wa abradu minasalji wa atyabu minal misik. Kangjeng Rasul sewaktu dina petingan Mi'raj teh Kangjeng Rasul ningali wahangan nu eta wahangan teh ma'uhu ahla minal asali ternyata eta wahangan teh caina ye eta leuwih amis tibatan madu masyaallah amisna tibatan madu wa brodu minasaji jentisna leuwih ti es wa tiamu minal misik jeung seungitna leuwih seungit tibatan misik masyaallah. Faqultu ya li Jibril liman haja Jibril ieu teh naon Jibril? Qala dina sebagian hadis mah qala liman shalla alaika fi Rajab maka ngadawuh teh malaikat Jibril eta teh pikeun anu maca shalawat ka anjeun dina bulan Rajab. Aya di sebagian hadis eta teh pikeun jelema nu puasa dina bulan Rajab. Sudah ke arinum tah aya kepuasaan. Arinum mantakan lamun datang Rajab minimal atuh nyirian dek sapoe dek 2 poe nyirian entong ting ku batur kebagian urang teu urang jamaah sadayana. Itu cirian urang kajeun lah sapoe we niatan dek sapoe atuh angkat teh dek 2 poe atuh mangga 3 poe atuh hek gitu. Nu penting mah entong teu nepikeun ka puasa. Sebab eta miftahul khair pembuka. Mulai kurang begitu buka di tanggal 7 bulan Rajab, mulai kurang fake buka tah ku puasa. Stin lagung jelema saeta jelema bahkan inna fil jannah sanyanya di surga
nahar yuqalu lahu Rajab dina eta surga teh aya wahangan anu eta wahangan teh asyaddu bayadha termasuk anu banget putina termasuk nyata anu manis luar biasa sehingga eta wahangan teh bisa diinum ku jelema anu puasa sapoe tina bulan Rajab minimal atuh bisa minum atuh itu teh minum ya jelema lamun taradai puasa di alam dunia diri itu bakal lapar balapan gitu matakan kurang usahakan tong lebih kalapar ya apa jadi alam dunia lapar itu lapar keneh wae tuh pandu gitu tong lebih kalapar kade si abesar lu matakan urang tepi ka ayeuna eta teh kitu aja maksudnya kitu tah matakan kurang mulai kurang hek dina raja biasa kan orang niat nama tuh gampang tuh bang niat mah atau niat mah tuh orang itu bisa tinggal puasa Arab atau sejak abdi niat puasa suka bulan Rajab kenal cukup atau mesti nggak tahu yang rada bagusan orang niatnya nawaitu sama goden sahri Rajab itu karena Allah akan pilih taala sejak abdi niat puasa suka bulan Rajab karena Allah cukup segitu itu gampang niat nama ngan siapkan betul nak siap apa itu ketika sore eta gitu besing panas tinggal betul itu cokot es batu tenden dina luhureun betul besing panas tinggal kita masalah salah Gusti tak tahu jika kita jalan puasa masyaallah nah dibuka pertanyaan. Kita para jamaah sadayana di perkawis Rajab di sejabannya kita cekap lah. Cekap, punten para jamaah sadayana seueur kalepatan, seueur kasalahan, dina aosan di sajabina. Mudah-mudahan sing hampun sadayana, insyaallah mudah-mudahan sadayana sing kaayaan dina aya ridho Allah Subhanahu wa taala. Cekap, hapunten wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.